hiji harita kuring ngobrol duaan penting-penting jangoman. Cek manehna mah nu ngaranna lalaki teh nu jago gelut jeung cadu eleh. Padahal cek kuring manuk itu teh ngaranna banci sabab teu mampu ngalawan hawa nafsu sorangan geuningan. Atuh lain oge lalaki ari ngajalanan hirup teu becus mah komo bari anak pamajikan teu kaurus daharna bajuna jeung sagalana. Jadi jelas nu ngaranna jelema jago dina rumah tangga mah nyaeta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung beas teh teu bisa dibeli ku peureup atawa jampe. Pek wae ngelmu mah. Da wajib nyer ilmu mah. Ngandari urusan dunia mah perlu dunia lain. Kudu bisa ngabedakeun